Bismillahirrahmanirrahim. Mangalajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Auzala atawa ilang naon almaniu perkara anu nyegah kana salat minal mawani'i nyatana pirang-pirang anu nyegah asabati anu tujuh itu mawani. Allati anu hiari tulati eta al kupru kupur al asli anu bangsa asal itu kupur wasoba sareng sifat budak wal jununu sareng gelo wal igma'u sareng sakalor wasakaru sareng weureu wal haedu sareng hedua nipasu sareng nipas wakod bakia sareng nyata nyesa minal wakti tina waktuna salat naon qadru zamani takbiratin ukuran zaman maca takbiratul ihram li taharumi pikeun takbiratul ihram pa aksaru tuluy leuwih loba wa khola sareng sepi saha asah sujalma min hatina itu takbiratul ihram non qadru tuhri ukuran susuci was sholati sareng salat lajimat mangka misti itu salat huka itu kuli muslim wajabat tegesna wajib non salatul wakti salat dina waktuna alaihi kaya jalma li idroki juz'in karena manggihanana hiji juz min wakti hatina waktuna itu salat kama sapertikeun perkara yalzamu anu misti al musafiro kajalma anu nyaba naon itmamu nyampurnakeunana itu salat biktidaihi ku ngamakmumna itu musafir bimukimin kajalma anu mukim pi juz'in dina hiji juz min hatina itu salat wa kada sareng etanya kitu sapertikeun salat anu nyesa waktuna saukuran takbiratul ihram dina pada wajib dikodoan ma ari perkara ai salatu tegesna salat alati anu qoblaha anu tetep itu madina samemehna itu salat duna ma bari teu wajib ngodoan salat ba'daha anu tetep itu madina sabadana itu salat wa inna matalzamu sareng pastina wajib naon alati salat qoblaha anu tetep itu lati dina samemehna itu salat maha sartana itu salat in jumiat lamun bisa dijama itu salat aitil kas salat tegesna itu salat maha sartana itu salat ai ma'as salati tegesna sarta salat ae ma'as sholatil wakti tegesna sarta salat anu dilakonan dina waktuna wa khola sareng sepi saha asah sujalma minal mawani tina pirang-pirang anu nyegah kodro tilka sholati kana ukuran itu salat aedon deui ala akhoppa mumakinin kanu leuwih enteng anu kongang li anna wakta sholati karena sanyana waktuna sholat sohibatal wakti tegesna sholat anu ngabogaan waktu eta waktun waktu litil kasolati pikeun eta sholat pi halatil jam'i dina tingkah di jama takhiron kalawan jama takhir pahala tu doruroti mangka ari tingkah nama darat eta aula leuwih utama payajibu mangka wajib non aduhru salat lohor ma'al asri sarta salat asar wal magribu sareng wajib salat magrib ma'al isai sarta salat isya lal isa'u teu wajib salat isya ma'as subhi sarta salat subuh wala subuhu sareng teu wajib salat subuh ma'adzuhri sarta salat lohor walal asru sareng teu wajib salat asar ma'al maghribi sarta salat maghrib lintipai solahiyatil jam'i karena narima sepi sifat sah na ngajama paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji fima anu tetep itu pasal dina mertelakeun hukum yajibu anu wajib itu ma'ala sohibil wilayati kajalma anu ngabogaan paparentahan yajibu wajib ala toriki fardil kipayati netepan kana jalan fardu kipayah alal wali sobi kawali na budak wasobiyati sareng budak awewe al mumayyizaini anu hidang duanana itu sobi sareng sobiyah
naon aya muro kudu marentah itu wali humaka itu sobi sareng sobiyah ail mumayyizaini tegesna anu hideng duanana bis sholati kana salat walau kodoan sanajan kabuktosan itu salat eta kodo wayu alima sareng kudu mapatahan itu wali humaka itu sobi sareng sobiyah al mumayyizaini tegesna anu hideng duanana ahkamaha kana pirang-pirang hukumna itu salat ais salati tegesna salat minas syuruti halna tetep tina pirang-pirang syaratna wa ghairiha sareng salianti itu surut ba'da tamami sab'i sinina dina sabada sampurna umur 7 pirang-pirang tahun wala buda sareng teu meunang teu eta misti minat tahdidi tina nyingsieunan bidorbi kuneungeul wa nahwihi sareng bangsana itu dorbi ma'al amri sarta parentah ma'al amri sarta marentah wal murodu sareng ari anu dimaksud bil wali ku lapad wali eta kulun saban-saban sahiji min abawaihi anu tetep ti ibu ramana itu kulun wa in alaya sanajan luhur itu abawaih walau min kibalil umi sanajan kabuktosan itu wali eta tetep ti jihad ibu payas kutu mangka gugur naon al wujubu wajib bipa'li ahadihima kumigawe salah sahijina itu abawaih li husulil maksudi karena hasilna anu dimaksud bihiku itu fa'li wa inna ma khutibat sareng pastina dipituturan bidalika ku itu tahdid bidorbi saha al ummu ibu wa illam yakun sanajan teu kabuktosan laha eta tetep kaitu ummi kaitu umun naon wilayatun paparentahan li annahu karena sanyana itu tahdid eta minal amri tetep tina marentah bil ma'rufi kana kahadean walidalika sareng karena itu tahdid bidorbi wajaba mangka wajib naon dalika itu amril bil ma'ruf alal ajanibi kadengen-dengen aidon deui alama netepan kana perkara dakaro nyaritakeun hukana itu masa azar kasih mamzar kasih wa inna ma khossu sareng pastina tak nangtukeun ulama-ulama al abawain ka inung bapa bidalika kana itu aya muro li annahuma karana sanyana itu abawain eta akhossu leuwih tangtu membaqiyatil ajanibi ti sakakarina dengan naqala nukil hukana itu kaul saha al-Qurdi Imam Qurdi anil i'abi tina kitab al-i'ab wa haddu tamyizi sareng ari batasna hideng eta aya kuna kedah kabuktosan saha kulun saban-saban sahiji minas sobi anu tetep ti budak wasobiyati sareng budak awewe eta bihai suya kulu kalawan sakira-kira tuang itu kulun wahdau halna sorangan itu kulun wayasrobu sareng ngaleueut itu kulun wahdau halna sorangan itu kulun wayastanji sareng susuci itu kulun wahdau halna sorangan itu kulun wakila sareng dicaritakeun naon Ayub hima kudu mere paham itu kulun alhitoba kana pitutur waya ruddu sareng ngajawab itu kulun al jawaba kana jawaban wakila sareng dicaritakeun naon Ayub hima kudu maham itu kulun alhitoba kana pitutur waya ruddu sareng ngajawab itu kulun al jawaba kana jawaban wakila sareng dicaritakeun naon aya ripa bisa nganyahokeun itu kulun yaminahu kana belah katuhueunana itu kulun min simalihi tina leungeun belah kencana itu kulun haka ngahikayatkeun dalika kana itu kaul saha Atiyah tu Imam Atiyah wal murodu sareng ari anu dimaksud eta aya ripa kudu nganyahokeun itu kulun makana perkara yan pa'u anu mangpaat itu mahu ka itu kulun
Wama sareng kana perkara yaduru anu madarat itu emmahu ka itu kulun. Walayajibu sareng teu wajib non al amru marentah salat qabla tamami sab'i dina samemeh sampurnana 7 tahun. Wa in mayyaja sanajan hidang itu kulun qablaha dina samemehna itu sab'u. Wa yadriba sareng wajib neungel itu wali huma ka itu sobi sareng sobiah ala tarkiha karena ninggalkeun itu salat bada suruh asri sinina dina sabadana tandang kana 10 pirang-pirang tahun ai ida wa salat tegesna di mana-mana tepi itu sobi sareng sobiah ilaiha kana itu asri sinina bitama mitis atin kalawan sampurna 8 pirang-pirang tahun li'anaha karena sanyana itu tisatin eta madonatul ihtilami tempatna nyangka ngimpi jima. Warojihu sareng ari anu unggul eta annahu masanyana itu sobi sareng sobiah eta yudrobani wajib diteungel itu sobi-sobiah biqadril hajati kalawan ukuran pangabutuhan kasurosan ajan seur itu dorbu lakin bisartin tatapina kalawan syarat ayakuna kedah kabuktosan itu dorbu eta goero mubarihin anu henteu natuan pala yuta qoyadu tuluy teu dikaidan itu dorbu bisalah si marotin kutilu pirang-pirang perkara hilapan halna nyulayaan libni Surej ka Ibnu Surej haitsu qoyada dina sakira-kira ngayidan itu Ibnu Surej hu kana itu dorbu biha kana itu salasun ahdan karena mahamin hadisin tina hadis goto nutupan saha Jibrilu malaikat Jibril nabi ka Kangjeng Nabi alaihi masholatu wassalam salah samarotin kalawan tilu pirang-pirang perkara pibetida ilwahyi dina ngamimitian mere wahyu dzakaro nyaritakeun kana itu kaul Sarqawi Imam Sarqawi walau lam yapid sareng lamun teu maedahkeun itu dorbu illal mubariha angin kana anu natuan taroka mangka ninggalkeun itu wali huma ka itu sobi sareng sobiah alal mu'tamadin tepan kaul mu'tamad qala ngadauh kana itu kaul Sa'al Kurdi Imam Kurdi kasaumi ari salat eta sapertikeun puasa atau ko anu kuateun itu sobi sareng sobiahu kana itu saum bi alam tahsulku secara teu hasil lahu maka itu sobi sareng sobiah bi kalawan itu saum naon masakotun masakat la tahtamilu anu teu pantes itu masakat adatan ceuk kabiasaan wa ilam tubih sanajan teu ngameunangkeun itu masakat at-tayammum kana tayamum apa damaedahkeun kana itu kaul sah Ibnu Hajar fi Fathul Jawad dina kitab Fathul Jawad qala ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida atoko di mana-mana kuateun saal gulamu budak sia masalah si ayamin kana puasa dina tilu pirang-pirang poe mutatabiatin anu tuluy-tuluy faqad wajabat mangkanya wajib alaika itu gulam non saumu syahri ramadana puasa dina bulan Ramadan rawa ngariwayatkeun hukana itu kaul sah Abu Naim Wadailimi sareng Imam Dailimi wa qala sareng ngadau Sa'atiyah tu Syekh Atiyah walaya deribu sareng teu meunang neungel itu zauzata ka pamajikan bi huquqillahi ku sabab ngalanggar pirang-pirang hakna Gusti Allah baliak tasiru balik tak kudu ngawungkulkeun itu zauz alal amri kana marentah bihilapi hukuki nafsihi kalawan perbeda ngalanggar pirang-pirang hak diri na itu zauz aha paragat itu kaul Syekh Atiyah wa yajibu alaihi aidon wallahu a'lam bishawab.